Nah ya Syekh Nawawi kebelah dina pas erek dibangun tol otomatis pas kaluhureun kuburan Syekh Nawawi didorot di mimiti ti dieu kajaukeun aman masalah berbagai kuburan nu lain mah aman bae pas datang ka makom Syekh Nawawi bletro potong beko dokot deh nuanya pas pelubar aja beletrok deh potong didatang ke 11 beko potong kabeh lain lalaga nu terakhir nu kabeh memuriang dan nu kabeh memuriang ieu operatorna supirna maruriang kabeh parah nu terakhir mah malah datang ka maut nu terakhir sekali nu memaksakeun nu ka 11 beletrok nyandana dibawa ke rumah sakit maut. Kisah nyata iya mah Syekh Nawawi. Oh, cak Raja Pahad teman di zaman Raja Pahad. Makam siapa yang mencari Syekh Nawawi? Ngan inget kat Syekh Nawawi urang teh boga hiji-hijina ulama di Indonesia Syekh Nawawi At-Tanara hiji ulama nu terkenal di mancanagara kelas internasional walaya tandingna Syekh Nawawi mah ulama zahiran wa batinan pernah anjeunna maot sagesna maot kuburanana digali peraturan raja saat eta bagi makam-makam anu geus kitu 1 tahun na ieu kudu digali dihijikeun tulangna ye jang kuburan anyar deui memeh dijieun logak-logak instruksi raja saat eta seperti itu galilah kuburan dihijikeun pas Syekh Nawawi At-Tanara digali beleger kene Imam Romli kagali beleger kene Ibnu Hajar beleger kene teh pandidinya teh urang lamun dekat Syekh Nawawi teh belah dia Ibnu Hajar belah dia Imam Romli kuburanana teh jalaneun teh belok ka dieu Syekh Nawawi teh balaleger kabeh laporan ka raja ada beberapa mayit yang masih utuh bahkan lebih seger dibanding dengan masih hidup raja langsung ningali kadinya begitu ningali cak raja pendem deui bae beusi bahaya dipendem deui maka dicirian saat eta Ibnu Hajar Al-Haytami aya dan kuari beus sareueuh deui baheula Romli kemudian belah dituna Syekh Nawawi jeung loba-loba deui nu sejen-sejen adu balaleger dikubur deui di dieu. Ieu keur carita di antarana Syekh Nawawi Tanara. Belah dieuna terus dizarahan ku urang Indonesia mah zarah terus hobi ti baheula urang Indonesia mah zarah teh. Nu zarah bener, nu zarah teu bener sarua bae. Sebab nu zarah bener mah tuh jadi itibar oh aing gerek maot. Kirim doa oge bisa jarah bener gini nu jarah itu bener minta info nu keluar hoi eta kos gitu tebal bener nah ya Syekh Nawawi kebelah dina pas erek dibangun tol otomatis pas kaluhureun kuburan Syekh Nawawi didorot di mimiti ti dieu kajaukeun aman masalah berbagai kuburan nu lain mah aman bae pas datang ka makom Syekh Nawawi bletro potong beko dokot deui nuanya pas pelubar aja beletrok deui potong didatang ke 11 beko potong kabeh lain lalaga nu terakhir nu kabeh memuriang dan nu kabeh memuriang ieu operatorna supirna maruriang kabeh parah nu terakhir mah malah datang ka maut
nu terakhir sekali nu memaksakeun nu ka-11 bletrok nyanana dibawa ke rumah sakit maut. Kisah nyata ieu mah Syekh Nawawi mah. Oh, cak Raja Pahad teman di Rahman Raja Pahad. Makam siapa yang menceritakan Syekh Nawawi? Nawawi diceritakan gitu. Oh, ceritakan sejarah nanti baheula-baheula gitu udah. Pengkolkeun ku ari mah tu jalanna mengkol ka dieu. Ieu makam, ieu jalan tol tak ka dieu teh set. Ada kurang mun jarah di dieu pas tembok. Pas tembok. Sekali-sekali ke Mekah tuh. Aduh Gusti Allah, eta Syekh Nawawi. Karanganana 112 anu eta geus tercetak. Nu masih encan tercetak masih puluhan kitab kene encan tercetak kitab Syekh Nawawi. Nu geus tercetak 112 kitab nu encan tercetak masih puluhan arsip geus dibikeun can dicetak kaburu maot Syekh Nawawi. Jelemana leutik sederhana Syekh Nawawi mah masyaallah tawadu henteu nyaritakeun asa aing teu bebeja aing kiai nu sok bebeja kiai mah hiji ti LDII kadua ti PKS ieu mah terus terang we sebab dihareupeun kula ge bebeja nyana kula kajati begitu kajati pan ditu LDII ngobrol teh jeung kiaina. Saya ini kiainya di sini saya kira. Tangkorak sia ber. Bebeja kiai Purukutut jae geus bebeja kitu mah. Kedua orang PKS kumpul di mata ngobrol menyaritakeun nyana PKS balah DPR PKS di ditu di Kulon. Betul beres nyaritakeun saya kiai PKS. Saya kiainya. Aduh budak cabokeun doang cek urang. Kiai si bebeja. Teu kudu bebeja jadi kiai mah kumaha engke bae. Ge kanyahoan ieu. Polisi ge teu kudu bebeja ge kanyahoan ieu. Polisi abri teu kudu bebeja ge kanyahoan. Kiai ge kanyahoan. Oh, horeng kiai Golkar atuh kanyahoan. Ieu horengan anu sok ngarusak kakiaian teh ieu. Aing greget jasa buku ka Golkar mah besok. Syekh Nawawi ieu mah keur carita kakaget bae di dunia teh ulama Turki, Pakistan, India, Mesir kaget neuleuk karangan-karangan Syekh Nawawi terutama tafsir Munir. Waduh lindek dibacana istimewa. Begitu ia dibaca ku ulama Mesir kagetnya na di suratan teh Syekh Nawawi teh begitu ditanyakan urang mana Syekh Nawawi urang Indonesia di mana Indonesia nak kronjo weh kronjone saking pundi ge saking tanara weh deh ya tah eta kos kitu tah percis jawana mengkolon tuh aya wedehan wede itu we teh rajeg ka ditu geus mulai ti rajeg we geus ka ditu terus ya jawane ana wede ge ya Allah cek urang Mesir teh oh ieu mah pinggir laut basisir bener heran urang pinggir laut bisa ngarang seperti ieu lantaran jelema nu sok ngadahar lauk mah otakna belet jelema nu sok ngadahar lauk awakna seterek awakna naon kitu ngaranna teger tapi otakna ieu adalah otakna mengpeleh lauk mah kos kitu beda jeung daging mun daging karena otak eta hebat nu mantak Imam Ghazali mah nyunahkeun saminggu sakali keluarga bere daging ayo sia berat eta Imam Ghazali teh Hujatul Islam lantaran mawaan hebat karena otak daging teh cerdas karena otak. Nah, ieu mah lauk teu kaarti mentak di suratan ku ulama Mesir. Di suratan nasetik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
minal misro amis jijro ilan Nawawi at-Tanari kef sakitu doangnya nama kef wassalam Mesir baca kuasa Nawawi assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kot beres wassalam Nawawi dibaca kunyana ainu aing mah tilu hurufna kaf hakap iya pak nya nama dua kop jeung todot eleh aing cek nya teh jadi saya tik saya dari mah nyurat urang mah pan suratnya 2 lembar panjang bari maksud nama lah sautet doang santri nyuratan ka bapana patut paling edek menta beas yuk mau panjang jasa surat. Waduh yang terhormat ayahanda di rumah. Dengan ini saya mendoakan kepada mudah-mudahan bapak dan ibu ada dalam cerita sedikit saya di pondok ini. Waduh sama dengan diderita. Bangunan derita. Waduh malam kehujanan, keanginan, siang. Aduh itu mah di luar bae budaknya. Hitung tunangan saya tik doang tidak ada lain terakhir minta beras bah ya Allah jak bapak nanti tidak tadi bayar tuh panjang ting dah surat panjang ting kok surat cinta mah panjang wajar cinta mah panjang teh wajar surat cinta berlayang tak bersayap berjalan tak berkaki kamang-mang ya datanglah sepucuk surat ini ke hadapanmu. Di tengah malam yang sunyi aku buat surat ini disertai dengan suara cecak ya dan lain sebagainya. Tetapi aku ingin mengutarakan isi hatiku tetapi tidak sampai nanti saja besok bersambung teu bisa nek nyebutkeun aku cinta padamu teu bisa mesti ditolak eta baheula mah baheula kosnya kuari mah SMS aku cinta padamu beres beda baheula jeung kuari nah ieu keur carita surat panjang teuing eusi nama eueuhna naonan teu bagus teh cek ahli bilagang eta mah sarua jeung ngariung ti jam 7 datang ka jam 12 berkat teh menang cauh hansip doa aduh capek gawe teh itu bagus data, itu bagus. Ibu kercarita nu hayang berkat. Kercarita ibu kercarita nu hayang berkat. IQ mah ngariung. Jam sabaraha? Bada Isa. Guys, datang kadinya. Langsung bae, guys. Langsung. Beres. Amin amin. Guys, bae bubar bae. Masyaallah berkatna katuhu kenca. Datang ke potong. Tidak hebat eta nu kitu singkat padat, guys pokoknya. Aduh, kuari mangariung kudu tausiah, capek aing tausiah. Mending mun lobaan. Ngariung 7 na aya 15 dan mah tausiah. Nek nausiahan saha ieu? Teu bararagus zaman gua teh kos garar itu malulu. Nah, eta Syekh Nawawi teh kos kitu. Jadi berarti dipakai keheran keaneh ku ulama-ulama internasional dipertanyakan kok pinter amat dianggap ngadahar lauk pengertian kaya patea kunaon bisa pinter padahal cicing di sisi laut sedangkan di sisi laut makan loba lauk pasti bayang ngadahar lauk sedangkan nu ngadahar lauk biasana otakna koyod kok ieu mah jadi pinter tak kaya patea kitu asina. Dijawab ku Nawawi kotu aing sanajan cicing di sisi laut loba memang lauk mah tapi aing mah tilok ngadahar lauk wassalam Nawawi ya Allah tak aya beti Nawawi mah jampe pantang lauk mun santri belet otakna ku kiai dibere baheula mah aya wiridna Allahumma ya aliyu Allahumma alimni ya alimu alimni ila kaza wa ya mubinu baini ila kaza wa ya kabiru kabirni ila kaza dan seterusnya eta teh jampe paranti pantang laut 40 poe
ulah ngadahar lauk menang ngala aing meuli mah di warung los. Coba akur-akur kayak berubah. Ulah ngadahar lauk. Eta kae santri. Ngadahar ai ka kiai mah bareng limaan. Ai nu opatan mah biasa teu ngadahar nu saurang ngadahar. Pan sia ngadahar lauk. Emang tepat patang aing. Pan sia ngadahar. Teu meunang nang sorangan. Nang batur-batur teu naon. Sia kos-kos dalilna dina Al-Qur'an. Mana? Tuh. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarat. Meunang nu halal nu keur ihram ngadahar lauk mah meunang. Atuh sia deuk pantang naon atuh ka kiai. Eta menang batur teu meunang, nang sorangan nang batur mah teu naon. Aku masih aba atuh. Macam-macam di pondok mah aya nu pantang lauk. Cak kiai teh meunang ngadarna naon? Ha geus, endog mah ngadahar. Ya sia teh pantang lauk endog. Endog bari lauk, endog ngaranna ge. Heuh sarua bae. Endog ge teu bisa. Endog mah meunang. Ulah ge bebereumna puputina mah meunang. Tolol udah. Nu maksud pantang lauk teh mutih. Geus ngadaharna ulah ngadaharna sangu bae. Jeung uyah. Uyah mah teu naon, digoreng ge masalah uyah mah. Sangu jeung uyah dagingan saya tiku masalah ge. Eueuh kuari pantang lauk kitu teh. Eueuh tapa-tapa riadoh-riadohan carang santri. Eta jadi Syekh Nawawi mah saumurna teu ngadahar lauk. Henteu mentek pinter otakna. Masya Allah. Masya Allah. Iyalah Syekh Nawawi hebat. Ya, dipakai ka aneh kabeh ku urang Mesir kunjungan Syekh Nawawi ka Mesir bareng jeung Ki Abdul Karim. Ai Ki Abdul Karim make jas, make sorban, Syekh Nawawi mah make kopeh hideng dengdek. Leting mah make baju gejore. Pan anu diciuman eta ka Abdul Karim. Wah, waduh. Cek Syekh Nawawi teh aing padahal kiai mah. Tawadu jasa Syekh Nawawi, Masya Allah. Begitu ditanya masalah, nah iya sia. Ayo sia bongan make jubah sia. Tanya masalah. Atau teter. Begitu teter kaget, maknya bisa ngarang teter. Teka arti nu bisa ngarang bisa teter kieu otomatis keluar deui ka jero heula. Itu dibeja aku bahwa kiai nu ieu jero ganti pakaian nu tadi teh dipake ku Syekh Nawawi. Sarua geus. Leutikna pan akur leutikna mah. Keluar deui begitu keluar. Bagaimana? Puncak ngomong urang mah. Masa-masa kieu banyak pengarang bisa teka jawab. Ieu karangan naon hartina berarti kan nu ngaran teh geus menguasai 12 paham. Cek Syekh Nawawi tambah deui. Ayo kuari mah. Penganun dek nanya-nanya silakan. Bertubi-tubi ngomong. Terus dijawab-jawab. Cek ulang aja tadi mah bodoh pan kuari mah pinternya. Tah, jadi henteu ngisinkeun mun kuari mah. Heuh sia sakitu bete bisa. Awas, geus kuaing. Henteu nyalalin heula ka sisi. Abe pamorna sarua. Jadi pamor teh henteu silih dedetkeun mun kuari, ulama kuari. Geus nya teu bisaeun. Ka dieu, make bae jubah sia. Kuari mah urang kuari kos kitu teh pagawean. Atuh saya naon teh sopan kalau teh. Gitu. Begitu aya kiai anu heran ka Syekh Nawawi. Sanggeus heran aya nu teu percaya. Jelema leutik kieu pinter. Aya teu percaya cakeana teh. Pasti ngan seukur hebat batinna doang. Zahirna doang. Can puguh batinna mah. Eta pan kanyahoan ku Syekh Nawawi. Kanyahoan teh ku Syekh Nawawi aya jelema pikiranna kos kitu teh tah ka Syekh Nawawi kan kanyahoan. Syekh Nawawi mah teh hese-hese. Begitu kanyahoan buka sorbanna, kopeana dikitukeun. Dret, ya oyag tah.
bangunan. Woi, cek cenah. Dikeun deui beres deui. Cak kudu dijawab teu menang sambarangan. Kopea dengdek milu dengdek bangunan. Eta Syekh Nawawi ngalalakon-lakon gitu. Masya Allah, lain bantrak-bantrak ini. Orang mah kopea dengdek datang ke biasa-biasa bae orang mah. Aduh, Masya Allah. Malah mah disengsarikeun Bang Bara dengdek kopea sia tah. Oh pangaruh Syekh Nawawi mah ngadengdekeun kopea bangunan dengdek. Rek, wayang gitu Pak. Woi, tuh. Kieu kan deui rapih deui. Geus. Ya Allah. Teh urang bangga boga ulama model Syekh Nawawi. Masya Allah. Kitab nu kurang dibaca ya Sapinah, iya Riyad, terus berbagai kitab-kitab mun eueuh Syekh Nawawi. Syariatna hese memahami fikih. Hese eta urang memahami eta berjanji ya Allah hese jasa. Tapi ku Syekh Nawawi mah dibongkaran kalimat per kalimatna dilempengkeun istiarahna majazna dilempeng-lempeng karti bae kurang cacak-cacak eta Imam Ja'far nu ngarang berjanji henteu disarahan ku Syekh Nawawi. Masya Allah moal kaharti moal bae kajen kumaha tapi ku Syekh Nawawi dibongkar dipretel dimuprodat jadi bae kaharti. Aduh alhamdulillah luar biasa. Lamun Syekh Nawawi dikubur di Tanara asana taneuhna beak tanah beak kuno hajat nyokot oh pokoknya mah dicarokot di karari kau mau kundek masang buntut mah minta impo entak diamankeun ku Gusti Allah di Mekah bae bahaya lantaran lain letik-letik ulama Syekh Nawawi. Masya Allah. Jangan kuno boga iya kuno boga naon perusahaan cetak kitab lantaran Syekh Nawawi nah henteu kanyahoan teangan yeuh ke Mekah di mana ieu Syekh Nawawi teh geus sugih jasa nu boga percetakan kuari geus dibikeun hartana ieu percetakan terus bae teu eureun-eureun mendunia di teangan Nawawina teu daek ngakunya na teu daek ngaku teh datang ka maot teu daek ngaku bae geus embung kunaon mah nu penting mah manfaat bae teu butuh saeutik-eutik acan ku dunia teu butuh namun kuari wow kudu nyetak ge hayang eta hayang kebeli Mio kebeli Avanza hayang kebeli Innova justru cetak-cetakan teh kos kitu malah dihandapna laya juzu tobu bigori izni bigori izni anu nakilihi teu meunang kitu menyebar luaskan fotokopi dan lain sebagainya tambah ya izin mun bener eta ilmu pimangpaateun mah atuh mangga bae cara Syekh Nawawi di urang mah tidak boleh awas naon sebabna aset besi leungit geus teu mangpaat ilmuna nu mantak nyieun mah nyieun nukil mah nukil teu mangpaat naon sebabna lantaran orientasina aset lain kamangpaatan lain kamanfaatan ilmu. Syekh Nawawi mah henteu hayang diteangan kuno bogana ih tetep bae aya padahal mah nyumputnya nam besi kapanggih sika panggih ge aing dibere jang naon eta duit isuk page toge pae sakana jang naon mending manfaat bae. Masya Allah mantap mejehna boga ulama model Syekh Nawawi Indonesia alhamdulillahirabbil alamin. Tengah dahar lauk Syekh Nawawi mah mulayan bae tuh kuari urang ulah ngadahar lauk cek aki-aki teh atuh geus kolot aing mah anas ngadahar lauk henteu dahar teu ngeunah otak beuki bieu mending ngadahar bae dasar beuki nya mah teh